pigawena ulah embung parentah Allah nu agung mun ka anjeunna nyalindung urang teh minta pitulung rek pigawe ti ayeuna saacan seep waktuna sebab dunya alam fana da pasti aya akhirna sebab maot teh nungguan jatah umur pasesaan nu diatur ku pangeran urang pasti ngarandapan disebut maot teh pisah tiraga keluar arwah najan jalma gagah rongkah di dinya mah kudu pasrah ari hirup nu ayeuna moal angger salilana upami seep waktuna disebut maot ngarana Allah anu ngersakeun urang ukur ngarasakeun nikmat anu dipasihkeun ti ayeuna mangfaatkeun kanikmatan teh amanat ti Allah nu sifat rahmat lamun menang hayang nikmat syukuran ka Allah omat ari nikmat nu ayeuna eta moal salilana da pasti aya tungtungna dugi ka maut akhirna maka ulah kajongjonan nafsu ulah diayonan parentah Allah lakonan memeh datang patakonan hirup kudu ati-ati cing leres mayun ka Gusti amal kudu ditaliti sing sae budi pekerti